Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun ka rengsen. Kasugri para wargi, ayeuna bagian anu kadua dina judul carita Jawara ti Kuburan sakumaha nu kantos kasungsi hanca poe kamari bagian nu kahiji. Benaran Mang Deddy kebegatuan dina mangsa medalkeun kaayaan alam pasosore di hiji patempatan khususna atuh kabah imung anu harita menakan dua tangtungan jalma nu saurang neneni anu saurang deui parawan eta nini keur nyiksa teh kana parawan tah saha eta nini teh jeung saha sabenerna eta nyi parawan teh. Langkung pos mangga para pemirsa urang sami-sami bandungan ku sayana kaayaan alam pasosore di hiji patempatan. Mangsa alam pasosore harita teh dipasieup atuh ku sorak tonggeret anu reang disarada mapaesan kayaan alam. Bre katingali aya hiji tangtungan lalaki tengah tuwuh horeng si mana horeng bah imung anu keur ngadedengekeun dua tangtungan jalma nu keur ngomong nu saurang nini nu saurang parawan keneh. Eta nini bebenger ting naon mimitina bah imung ge ngarasa bingung malah ngeng eta nini teh kadingin ku Bang Imung ngomong melikeun ka cawehwer metak getek kana ceuli. Ratmana hari sia torek sia henteu ditanya ku kami sia kalangan jadog wae sia aya jawab rek nurut ka aing eta moal sia. Ceuk eta nini kadenge deui nanya ka eta mojang atuh bah imung teh harita terus atuh harita neuteuk teu ngiceup nyaksian adegan kitu teh bari jeung nyungkut jajantung mah rada dagdugdug malah pok ngomong jeroning hate. Nah beuki galak wae eta nini nah saha atuh nya manehna teh ninina nyi modang kitu atawa lain ari rek milu campur sok sieun hiji nini keur ngawadah intuna anu baleweng ari teu ditulungan eta nyi mojang teh karunya jiga sakitu ripuhna be bingung aing tapi rek didengekeun heula we ceuk geurentes nyinghat teh Ba Imung bari panon mah tetep ngawaskeun kanu duaan talilakeun tawang eta nyi mojang teh anu katalah nyerat manah ngajawab galak pisan. Nini peot aing moal nurut ka anjeun jeung tibatan nurut leuwih hade paragat nyawa. Hayo gerak balik sia atawa gerak teuk beung aing sok. Huru. Cek eta awewe nu katalah nyerat manah bari jeung molotot ka eta nini atuh puguh meuni katempo jelas pisan. Nini napsuna meuni ngagedur amarahna ti kawadahan. Kalawan teu ngomong dihyuk eta si nini teh ngabebutkeun itu kena anu dijieun tina hoewud. Sarasakeun sia. Jubrod ditengeulkeun ka eta awewe nu katalah nyerat manah. Atuh nyerat manah beri pepelengkingan siak awak Bah Imung teh karasa panas tiris lantaran teu tega nempo hiji mojang anu dikakaya disiksa ku eta nini
Pok Bah Imung ngomong sorangan. Oh teteh lah lain antep-antepen. Sok ngajan eta ninina tapi lamun carana kitu mah. Aing tetega neleuna sabab bongan katempo ku mata aing sorangan. Lamun teu nempoon aman atawa teu ngadenge mah terjadi halangan. Kapaksa aing kudu milu campur yeuh. Ceuk geurentes ning hatena Bah Imung. Bari jeung kaluar tina panyumputanana. Barang red ka eta nini harita teh si nini geus ngaheumbatkeun di iteukna. Kalawan turba pikir gero Bah Imung harita teh ngagorowo. Tunggu! Daguan heula kula. Ceuk Bah Imung bari jeung ngajeleng harita keneh terus julung luncat mendingan sakilat cere di hareupeun eta nini-nini. Gede eta nini-nini ngarenjang. Iteukna anu tadi arek dipake neunggeun jerat manah terus ngulapes deui ka handap. Panon si nini mureleng atuh ka Bah Imung. Tetera geulak alabatan mata heulang. Kana beungeut Bah Imung aya hawa tiis anu nebak. Renghap Bah Imung narik napas panjang pok harita ngomong jroning hate. Lain nini samarangan ieu mangkelu. Sorot matana seukeut ngandung tenaga batin. Nya saha ieu mangkelu? Ceuk Bah Imung dina hatena bari jeung malik neuteub ka eta nini-nini. Duanana silih polot totan jiga ngadu pangabaran. Ari nyirat manah meuni bungaheun. Kileng luncat ka tukang. Terus memeres pakaianana tetela nyerat manah teh gesit. Katara dina gerakanana teh kaku. Geus tangtu boga pangabisa dina widang bela diri. Sia si Mung. Mantong jumago sia hayo nyingkas sia. Ulah milu campur kana urusan aing sia. Ceuk eta nini-nini sanggeusna ada dalila. Matana tetep molotot ka Bah Imung. Ari Bah Imung meuli ngagurumung bakat ku kaget. Lantaran ngaranna disebut ku eta nini-nini. Sedengkeun pan Bah Imung mah teu wawuhun pisan ka eta nini-nini teh. Parandene kitu Bah Imung teh pangsiunan jawara. Sanajan reuas oge teh katutuluyan cakakak Bah Imung harita. Kula mah moal indik sadeuleu lantaran kula teh panuju kana pemolah siraing. Saha anjeun teh? Ceuk Bah Imung bari jeung malik molotot ka eta nini-nini. Tapi anu ditanya teh ngajawab, kalagah ngajungjungkeun iteukna. Anu dijieun tina hoe wulung. Hiuk dibabukeun kana tarang Bah Imung. Bah Imung harita ken oge waspada gila keplos. Pada lajang nini-nini ngeplos. Eta kajadian langsung kalawan gancang pisan. Tapi duanana teu kungsi ngarobah sukuna. Hiji tanda yen duanana lain jalma sambarangan. Atuh nyirat manah gerada colohok terus mundur launan bari ngagerentas turuning hatena. Alhamdulillah Gusti. Tetela eta sepuh teu eusian. Mudah-mudahan bisa ngajalametkeun nyawa abdi. Tapi nah, si nini teh bet apaleun ka eta lalaki. Jeung urang mana di eta paimung teh. Cek gerentas ning hate nyirat manah bari jeung terus mundur ngajauhan lobana aya kana 4 lengkah. Tonggongna anu tadi ditenggel. Ku iteuk hoe karasa nyautan. Dalilah hauk Abah Imung harita ngomong deui kan eta nini-nini. Geus teu make ditata krama lantaran geus jelas-jelas eta nini-nini teh tokoh jahat. Nini-nini peot ya. Naon maksud anjeun nyiksa ka budak? Ceuk Bah Imung bari jeung taki-taki. Lantaran sewaktu-waktu eta nini-nini bisa ngajawab ku paneungeul jiga tadi. Tempe sia badot. Aing sada perlu ngomong jeung cungor sia. Hayo nyingkas sia sing jauh. Aing mah teu hayang loba urusan jeung manusia. Jawab eta nini-nini galak pisan. Matana anu jero bodas dibelikeun ka jiga hurung. Bubur lengan lir mata kutu. Kulit tarang anu geus peot teh renyarnu jiga halis kunyo. Tapi Bah Imung teu mundur kelakah pok harita. Kula kapaksa milu campurkan urusan anjeun sia nini peot. Lantaran pamolas ilaing sia teh akur jeung kamanusiaan. Jadi leuwih hade anjeun kudu nyingkah sia. Nyirat manah kudu dibebaskeun. Naon sia? Kata bahasa nyungur teh sia. Can wabuh sia jeung aing. Ya rasakeun sia. Ya. Cek eta nini ngomongna kitu teh bari hiuk ngaheumbatkeun deui eta hoena. Siak ngababad beuheungna Bah Imung tapi lep Bah Imung ngelok ngeplos panerajang si nini ngeplos. Ngan edas sama meh Bah Imung bagerak di suku geus diterajang manten ku paninggil. Sorah
itu kowe anu ngahiung bangbaraan. Bah Imung meningal ranjung sakilat natokeun indung sukuna cong. Bah Imung tengah jauh kaluhur merikeun kabangun hampang pisan. Ngeplos padengeus sini ngeplos. Tapi meningan sakilat blesur deui atuh mapan kana cangkeng Bah Imung anu keur luncat. Renghap Bah Imung narik napas panjang. Hop Juroid muterkeun awakna siap gileung. Bah Imung lincak tanuh rada anggang ti sinini. Sadengkeun panerajang sinini ngeplos deui rai sinini nafsu katempo dada turun naik. Nahan amarah matana beuki galak. Sia Limong, lamun sia teu nyingka sia kapaksa aing sia arek maragatkeun nyawa sia. Aing moal sia, moal alangkau mampara modaran sia. Halo nyingka sia. Eta nini tetep kasar garihal jeung keukeuh nitah nyingkah ka Bah Imung. Sadengkeun Bah Imung kelakah beuki penasaran lantaran beuki yakin eta nini teh lain jelema waras. Katempo jeuna gerakanana jeung ucapanana nu matak tibatan nyingkah mah Bah Imung teh kalah penasaran tok harita. Sia aing kakala deuleu bisa nyingkah lamun sia nyingkah. Jajabati kitu nyirat manah kudu dibebaskeun ku sia. Anjeun eueuh hak sia ngawas eta bulah. Hayo nyingkah si nini peot. Cek Abah Imung sarwana deui teh eleh galak. Sabab tetela eta nini teh teu bisa dibawa leuleuy. Setan sia kurang aja tetela sia teh. Disabaran teh bisa pisan dengekeun sia. Omongan aing pamungkas sia. Hei sia Kimong, lamun sia teh dek nyingkah eta hulu sia dituar sia ku aing beheungna. Jeung deui pernah naon sia kasirat mana? Hayo jawab heula sia aki-aki bongkok sia. Lain sorry sia gelo. Sia aduh gelo mah deuleu. Eta omongan monikeun karangu kitu heung sia ku aing rek dijawab pada sia. Nyirat mana teh incu aing deuleu sok. Rek naon sia? Cek Bah Imung ngabohong. Maksudna mah moal kapalang rek ngabelaan eta awewe nu katelah nyirat manah. Sedangkeun nyirat manah parang ngadenge omongan Bah Imung kitu teh mending ngaranju. Tapi untungnya kaburu sadar yen manehna teh keur aya dina jero bahaya. Nyirat manah telobo omong gancang mundur deui rada anggang. Ngarah salamet lamun Bah Imung gelut jeung eta nini. Ari sinini atuh meunikat kerot lamun ceuk aya huntuan teh mah. Aya ota oge huntu ngan dua siki atok-atokan bakat ku nafsu srog eta huntu teh. Harita teh nolong. Srog suku maju ngalengkah pok harita. Bohong sia. Aing moal bisa dibabodok ku umur sia Limong. Sebab aing apa kada jujutan karuhuna sirat mana. Aing da bohong sia kapaksa ku aing kudu dipegatkeun sia. Tadah sia yung. Cek eta sinini beri jeung termuterkeun deui itik da di luhureun sirahna. Hiung bangbaraan eta itik disada meunikeun kasaheng. Bah Imung teu ngomong deui. Serog taki-taki lalaunan besat bedogna panon gular giler ngawaskeun itik adu keur muter. Lantaran serangan ti sinini can bisa diteguh. Nah arek nyerang ka handap atawa ka luhur. Sanajan ngomongna arek megatkeun beuheung tapi can tangtu kitu. Lantaran dina ulin silat sok loba gerakan-gerakan palsu. Dalila siap atuh sinini teh muterkeun uteukna ka handap. Rangkong Bah Imung teh ngarengkong. Tapi siap eta iteuk teh harita kaluhur deui. Angin karasa ngahius kana beungeut Bah Imung. Siak nerajang ngalah kana beuheung lop atuh Bah Imung lok. Kaplos panerajang sinini ngeplos deui. Tapi teu kanyahoan. Iteuk teh malik deui ngalah kana beuheung. Bah Imung teh kaburu mikeun serangan. Atuh kapaksa ditadah ku bedogna. Hiung udah terang atuh harita. Dua barang pabentar disarada. Disangkana ku Bah Imung mah atuh iteuk sinini teh potong. Tapi edas tibatan potong pakalakah ngapurinya teh beda we jiga wajah nu diadu jeung besi. Modar sia. Sinini harita nyodokeun itik da kana hulu angan Bah Imung. Tarikna kaliwat sakit tapi gila kaplos Bah Imung atuh bisa keneh micinan serangan. Nganti kanyahoan barang jeung ngeplosna panerajang itik suku kenca sinini ngalayang kana tuur Bah Imung. Hiuk harita keneh. Bah
Imung harita kokroyongan berat atuh diuk dina tanih berijing cungar cengir. Ningali musuhna kitu cakaka eta si Nini. Imung, panto aja geus muka sakedong deui sia, bakal paragat nyawa ku aing. Rasakeun sia. Cek si Nini berjeleng luncat ngadeukeutan ka Bah Imung. Dituna teh berijing ngangkat itikna ku dua lengan. Maksudna mah arek ditojos hulu anganna Bah Imung teh, tapi gero nyerat manah ngagero berijing nyerang. Setan alas ya, pan rasakeun pan nerejang aing. Hat. Cek nyerat manah berijing jubet tampiling pepeteuyan si Nini. Hiup. Waduh, sia gelo. Atuh bangkiung eta Nini ngabangkiung. Awakna rada ngoloyong itekna ampir murag. Tapi mendingan sakilat ngababancang keng nyerat mana. Yuk jeleng nyerat mana harta luncat ka tukang. Kapungos gitu atuh si Nini teh nyabat angin. Sabot kitu Bah Imung ge kumpul deui pangacianana. Hup sebrut narajang di kasih Nini anu harita rek nyerang ka nyerat mana. Yuk bedog dihembatkeun arek digas beuheung si Nini. Tapi hanjaka punuk si Nini jiga aya panonan. Gila kirana ngagiwar. Atuh keplos bedog Bah Imung ngahakan angin bareng jeung kitu ide koe si Nini ngablesurek ngaju gadoda Bah Imung. Atuh kapaksa Bah Imung kudu mundur. Hop jeleng atuh luncat ka tukang surut atuh itek si Nini nyuduk angin tapi terus si Nini luncat rek kababuk karangna Bah Imung. Yuk bulan terang dipapag ku bedog dampaleun Abah Imung harita ngarasa simsirimeun samame sadar kana kayaan seak deui atuh teuk si Nini teh harita ngahiuk ngalak kana hulu angan Bah Imung gero atuh nyirat mana harita. Awas amang. Cenah cek nyirat manah bari ngusap pipina jika nu ngarasa mangpaurkeun sakitu oge untung gede gunana pikeun Bah Imung harita keneh gancang ngagilekeun awakna bari berat baju kampretna bedah katoel ku tungtung itu. Bah Imung meni ngaranju tanagana mimiti ngurangan lantaran tetela gerakan eta Nini teh kacida pisan gancang tur kesit. Jika nama tingkat pangabisa jeung ngamahiranana saluhureun ti Bah Imung sang disadar kana kaayaan jeleng Bah Imung mundur heula sabaraha lengkah. Panon mah tetep ngawaskeun gerakan eta Nini. Napasna diatur sangkan tanagana tereh beak. Dalila saat awak si Nini atuh luncat tarik pisan. Dua dampal sukuna nepikeun ka meber rek ngagedrig kana dada Bah Imung. Tapi Bah Imung rikat ngagilekeun awakna ka belah kencang. Sarta bedogna dipake mapag suku si Nini tapi hanjaka itek si Nini leuwih tarik batan datangna batan bedog. Yuk kelentang atuh harita awor celeng atuh harita bedog Bah Imung celeng jauh pisan dampalingeunna karasa simsirimeun cre eta Nini nangtung di jireuna Bah Imung. Yuk atuh ngahembatkeun deui itekna arek narok tarang Bah Imung tapi samame panarajang nepi Bah Imung gancang atuh harita luncat atuh keplos itek teh narok angin ari Bah Imung geuwat ngagorobok tarik pisan. Didat mana kabur abah moal kuat ya bunuh kabur. Cek Bah Imung kituna teh bari jeung taki-taki panonna melong ka si Nini anu keur muter-muterkeun itekna. Sadengkeun nyirat manah barang ngadenge kekecapan Bah Imung kitu. Manehna rada ruasin. Timbul dua niat, kahiji rek mantuan heula ngoroyok ka si Nini. Ngamantuan Bah Imung tapi kakuatanana henteu mahi. Kaduana aya niat arek kabur tapi ngerasa melang di ka Bah Imung anu keur nulungan ka manehna. Tungtungna mah atuh nyirat manah kalah ngajengjen berjeung panon colohok. Ngad untung karere ku juru panon Bah Imung atuh gero deui Bah Imung harita. Mana kabur. Abah moal kuat. Cek Bah Imung beri ngacungkeun leungeunna atuh ari geus dua kali nitah kitu manyirat manah teu tangke. Gancang gelong luncat sategar tanaga. Sakilat oge geus anggang tidinya. Atuh teu kira-kira we si Nini keheuleunan hauk nyarekan ka Bah Imung. Setan sia kurang ajar sia Imung. Geus teu betah sia hirup di alam dunya sia. Yo, rasakeun geram mantau ka akhirat sia. Ya. Cek eta Nini bari jeung selak narajang ku itekna nu di arah teh beung na Bah Imung. Tapi Bah Imung teu ngantep kitu baik. Gancang jeleng luncat ka tukang. Ayeuna mah teu wanian ngaladenan serangan si Nini. Ngan saukur nyinggahan kitu we bari jeung sakali-kalieun ngulur-ngulur waktu sakalian cenah. Sangkan anu kabur jauh heula. Sang geus nyirat manah lumpat jauh mah Bah Imung oge rek kabur. Kitu cek pamikir Bah Imung.
Ari sini nini bikin nafsu nempo Bah Imung mundur teh. Terus didesak bari jeung nyerang leuwih galak. Tapi Bah Imung tetap gulak-gilek mikinan panrajang musuh. Akhirna Bah Imung leuleus. Tanagangan tinggal saeutik deui pok Bah Imung ngomong jroning hate. Bahaya gade aing lamun aing maksa gelut. Bakal modar ku nini peot. Kapaksa aing kudu kabur. Gitu ceugeureunt testing hate Bah Imung. Sanggeus boga pikiran kitu barang sini narajang deui teu dilawan. Malah teu miceran panarajang deui. Tapi sekalian we kabur sesa tanaga telah dikerahkeun pikeun nyelametkeun diri. Burodong atuh Bah Imung harita lumpat. Malah lumpat na oge meuli pinuh ku perhitungan. Lamun tadi nyerat manah lumpat ka kalian Bah Imung mah lumpat na teh ka kidul. Anu dimaksud sangkan sinini bingungeun sabab udaganana aya 2. Sajabana ti kitu tangtu sinini teh bakal mentingkeun nyerat manah tibatan ka manehna. Kitu hitungan Bah Imung. Nu matak Bah Imung lumpat nang ngidul teh lain samanea. Tapi pinuh ku perhitungan. Tetela hitungan Bah Imung tinyalahan. Sini nini teh kelah ngahulang lila-kulila pok sini ngomong sorangan. Bocil aing teh. Mana anu heula nu kudu diudag ku aing, si Imung kudu modar ku aing tapi lompatna ka kidul. Sedangkan sirat mana kudu modar di ku aing, ari mantongna ka kaler. Mana anu kudu dilakon? Make kudu bingung sia sirat mana leuwih penting pikeun aing. Cek eta nini berjeng pelesat luncat meruka kaler gancangan dan dinggang kilat atuh salamet Bah Imung teh lantaran moal diudag ku nini lantaran sini lumpatna ka kaler ngudag heula ka nyerat mana tunda atuh lampahan sini nini anu harek ngudag-ngudag ka nyerat mana ayeuna urang puserkeun kaayaan nyerat mana. Nyerat mana anu harita wanena lumpat ka sebenarna mah atuh muru ka belah kaler soteh ngan miceun salah sahungkul. Lantaran saterusna mah gilek mengko ka belah kulon. Nu saterusna mengko deui ka kidul. Jadi saterusna mah sajurusan jeung Abah Imung. Sanggeus kanimbang jauh mereg nyerat manah teu ngarandeg lumpatna. Reot ka tukang tapi eueuh anu nyusul. Atuh pok nyerat manah ngomong sorangan. Alhamdulillah Gusti. Mudah-mudahan wae sini nini peot teh teu ngudag ka abdi. Tapi kumaha ari si bapak-bapak nu tadi duh palang siang kasoran sabab tadi nyebutkeun moal kuat kadinya teuing dedeuh teuing kumaha lamun cilaka. Mangkana si nini peot teh manusia jahat. Rek balik deui we mending oge ku aing rek diintip anu tarung teh. Cek eta ceugeureunt tos ning hati nyerat manah. Bari jeung harita ngomong nagereng hapranjung kawan tutas lempang jauh bari jeung lumpat. Gandeang anu mah lempang lalaunan. Ngajugjug deui ka pelebah tarung tadi. Sedengkeun sini nini teh harita teh kebat lumpatna muruka kaler. Karek oge lempang kira-kira 5 menit nyerat manah kurunyung ti belah kaler aya anu lumpatan. Ti sirikna ti babaranting jiga nudu bermeong. Horeng si mana horeng teh yalian iwa ti Bah Imung atuh puguh mending ngarenjag. Bah Imung teh reg lumpatna eureun napas mending ngahegak panon buriabun celik sarta molohok ka nyerat manah. Memeh Bah Imung ngomong pok nyerat manah nanya baun anu kaget. Dengan bapak kumaha tarung teh bapak kamana teh sini nini peot teh. Cek nyerat manah bari jeung melong ka Bah Imung. Atuh barang ditanya kitu mah ku nyerat manah Bah Imung rada bungahin lantaran tetela awewe nu tadi teh salamet atuh pok Bah Imung ngajawab bari jeung haheho. Allah tuh lihat Abah ngalawanan sini nih kalau teh tetela lain lawan dan Abah eta mangkeluk manehna nya lumpat ayeuna mah lumpat muruka kaler jiga nawarek ngudag ka Nyai cenah tapi naha Nyai aya di dieu. Cek Bah Imung bari jeung rek hapranjung culang cileung geek diuk dina batu. Malah ari nempo kitu mah tuh geek nyerat manah oge milu diuk dina batu. Tumaninah pok harita. Manona tuh Abah? Abi teh waktu lumpat tadi teh tekabat ka kaler nanging teras muriling nu ayeuna
ngabujang ka palih kidul saparantosna katimbang amannya abdi teh balik deui we da ngaraos malangka sira Abah bilih kumaha dume tadi nyaurkeun moal kiat. Cek Nyirat Manah bari ngarahuh narik napas. Hatena mah ngarasa bungangang nempo Bah Imung salamat. Aduh. Nuhun atuh Nyai gelis. Abah teh mending ngarasa melang. Sok sieun Nyai cilaka. Saha atuh nu tadi teh Nyai asa kakara tepung Abah mah. Tapi manehna geus nyahun kana ngaran Abah. Cik dongengkeun. Kieu sarasna mah Abah. Eta nini teh nu katalah nini kalingking teh. Hiji jawara bikang anu kawentar telenges jeung barangasan kajahatanana parantos teu aya bandinganana jeung teh Abah. Hah, nini kalingking Leres pisan Abah. Moal salah nyebut eta gelis. Cek Bah Imung bari ngagurubug bakat ku kaget. Lantaran kacidaruasna ngadenge ngaran nini kalingking. Malapat Abah. Di abdi mah parantos apal pisan. Rada ragu-ragu Abah teh Nyai. Lantaran eta nini teh geus kasohor puluhan tahun ka tukang. Harita teh Abah oge ngora kene piraku ayeuna masih kene aya di kieuna tamangkeluk. Padang siang muridna eta mah Nyai. Abah mah rada kurang percaya. Ulah kaget Abah. Apan anjeunna mah ngagaduhan ilmu kajayaan teh. Ilmu paranting ngawetkeun umur. Nanging syaratna teh estune ngarugikeun pisan ka batur, utamina mah pikeun kaum istri. Na kumaha eta teh Nyai? Kieu Abah mangga bandungan cinta liti. Malihan mah lalakon abdi pangna tiasa katangkep ku nini kalingking teh aya patula patali sareng kalakuan nini kalingking. Si nini kalingking teh elmuna awet jaya tiasa panjang upami nganggo syarat ku hiji istri anu masih kene parawan. Cara nganggo nama abdi oge tatarang nanging anu jelas mah Abah abdi oge salah sawios korban dina kajahatan nini kalingking. Mung saena wae ngakatulungan ku saira Abah. Duka kumaha pinasieun abdi upami teu katulungan ku salira. Kitu geus tong cerik Nyai. Pantes atuh ari kitu mah paingan atuh paingan Abah teu kuat ngaladenanana. Da boro-boro bisa ngadubuhkeun Abah teh. Malahan mah teu bisa noel-noel acan ka tamangkruk keke. Ari Nyai urang mana atuh nu sabenerna jeung ti mimiti iraha katewaku di nini bengkung tetah. Cek Abah Imung bari jeung kerang kerung. Lantaran kakara harita kawenehan bisa papanggih jeung anu ngaran nini kalingking. Da baheula mah sakitu keur ngajawara oge teu kaparengkeun tepung jeung hiji jawara aneh nu jiga nini tadi. Anu mah kawitna ti lembur kalapanunggal. Katewaku nini kalingking teh parantos 2 dinten Abah. Nanging salami di perjalanan abdi mah terasa-terasane ngalawan. Nanging teu kiat Abah da nya dugikeun ka waktos tadi we. Nanging sakawit nama abdi teh katipu daya tukang milarianana. Malihan mah aya nu diunggal lembur ayana teh mun teu tiasa katingali da kalintang rapihna abdi ge dugikeun ka tiasa katipu. Menawi teh sanes bade diparabkeun ka nini kalingking Abah. Cek Nyirat Manah ngadongengkeun pangalamanana. Atuh Abah Imung meuni kagetin. Anu satadina boga niat arek mundur tina persilatan teh ku harita mah ngadadak hatena nyagak. Sabab ngerasa penasaran ku ayana nini kalingking. Ongkoh ngerasa teu aman, datang tuna oge dirina moal burung dikakalakeun ku nini kalingking. Mangkaning si nini kalingking teh geus nyahun ka ngaran manehna alias Bah Imung. Akhirna pok Bah Imung harita. Gelis anaking anak Abah. Abah dipasihan katangan nu yakin. Jadi ayeuna mah parantos jelas di dunya teh loba keneh radaget anu kedah enga-enga dibasmi. Haras pisan Abah ke Adi Nyai ayeuna bade teras ka mana cu? Cek Bah Imung bari ngareret ka Nyirat Manah. Hate Bah Imung ngadadak harita keneh ngarasa melang. Sok sieun Nyirat Manah terus-terusan diudag-udag ku eta nini kalingking. Atuh gancang Nyirat Manah ngajawab pananya na ti Bah Imung. Rupina abdi mah bade ngabojeng ka kalapanunggal bae Abah.
Margi bilih pun bapak dedepen nanging hapunten nu kasuhun. Abdi teu tiasa mulang tarima kasera abah kajabi teu jebat nuhun. Margi jasa abah kalintang pisan ageungna moal tiasa kabayar ku abdi. Da puguh atuh sami sareng narohkeun nyawa. Rupina teh neme tiasa lunas upami abdi tiasa narohkeun deui nyawa kanggo kepentingan abah. Sakali hapunten abdi teh hapunten abah sareng hatur nuhun kumarupi perhatosanana abah. Gelis nyai perkara silih tulungan mah geus jadi kewajiban sarerea nu mata geus tah teu kudu dipikiran ayeuna mah geura payunan bae nasib hidup saterusna. Mage teh mustahil tan nini peot teh bakal datang deui malihan mah tadi oge apan ngudag-ngudag ka hidup teh. Teras pisan abah kahartos ku abdi dup tadi oge apan ngudag ka abdi teh. Dupi abah di mana bumi teh abah? Lemur abah mah di Ciloar. Di mana? Di Ciloar didinya mah ngaran abah teh geus eueuh nu birek. Bisi nyai erek neangan ka abah tanyakeun we ngaran abahnya tabah imung nu katalah mah atawa imahna si Banara gitu. Oh, di Ciloar. Heeh. Hatur nuhun atuh abah manawi samanawi abdi atuh aya kana umur abdi hoyong ngadeuheusan ka abah. Nyai syukur atuh. Ku abah di dagoan. Datang we ka rompok abah kaitunya da moal disaha-saha. Bra atuh geura mulang nyai. Bilih buriteun di jalan mangkaning kalemur kalapan nunggal teh jauh pisan wayahna ku abah moal bisa dijajabkeun nya. Cek Bah Imung ngomongna teh kawas ka anakna we. Atuh nyerat manah beuki kagagas hatena pokna jawab berada dumareda. Sawias abah hatur nuhun sakitu ge mangga atuh. Urang paturai bae mudah-mudahan enjing pageto tiasa patepang deui. Bra anaking ku abah didoakeun kade sing ati-ati di jalan. Hatur nuhun abah permios. Ngayong geramiang. Cek Bah Imung berijeng neuteub kana tonggong nyerat manah anu harita ngaleos tinggalkeun Bah Imung. Sakadapan mah Bah Imung teh colohok we. Marehna encan incah tina tempat. Sanggeus nyerat manah ngaleungit dihakan ku pengkolan. Jung atuh harita Bah Imung nang tumpok ngomong sorangan. Kila-kila naon ya aing. Nah aing teh make dipadangkeun tepung jeung nu kitu patut cinini kalingking. Wah. Celaka kaya kieu mah aing yeuh. Aing kapaksa daek teu daek kudu ngajawara deui. Lantaran tangtu si nini peot ku sorangan teh bakal ngakalakeun aing. Sabab bakal dianggap hiji panghalang pikeun ngajalankeun kahayang jeung pamaksudanana. Tapi wah kumaha haderna bae lah nakunaha deui. Cek Bah Imung ngomong sorangan. Sanggis kitu maret kana mata poe tetela distrek tunggang gunung. Atuh gedig Bah Imung teh indit ninggalkeun eta tempat. Terus limpang ngagandeang ngajugdug ka lemurna dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik jeung disengakan ku serat tongeret anu beger di sarada. Dina mangsana mata poe tunggang gunung tonggeret reang di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Di kajauhan kadenge surak koreak nu mata kukurayeun malah manuk gagak jeung sit uncuin ge palager pisan. Dina kaayaan alam kitu jalma-jalma urang lembur Ciloar pahibut ngampikeun ingon-ingona utamana pisan mah hayam anu sok liar ti beurang. Di jalan Rabul ke Arimah arek ngarampih da puguh geus burit kitu deui atuh jang Banara jeung indungna
Harita teh geus dariuk di tepas harip bade jeung ngajarentu teu puguh rampa. Lantaran ngarasa melang dumeh Bah Imung can datang kene. Lila kulila pok mak Saroh indungna Jang Banara ngomong dari neuteuk ke anakna. Lain Banara, ari abah maneh terus ka mana cenah? Piraku ayak yo can balik kene wae mangka geus burit yo. Duka atuh mah dan nyarosna mau alami cenah mah. Jawab Manara bari jeung neuteuk beungeut indungna. Terus ngarahuh jika nu capek ari indungna pok harita teh. Nyaho kudu kumaha atuh urang teh Ujang. Da mama inget ka bapa maneh teh sok sieun pinanggih jeung kacilakaan. Ulah bating emutan atuh mah. Buat ting terus ngider abah mah. Jika nu kakara wae ditinggalkeun ku abah teh. Apa minang ditinggalkeun nyaba oge. Cek Banara ngabubaraha teh indungna. Padahal mah hatena oge rada melang ka bapana teh. Ari sabab kita tadi hatena teh ting sareblak bae. Katurug-turug manuk gagak jeung cit uncuing meni balager. Jajantung Jang Banara teu oleh ratu pipikiran cus-cos ka mana mendi. Ari Masaroh pok harita. Lain kitu Saujang. Batin mama benang di bobodo lantaran beda kana hate. Asa sing ceredet jeung sing sareblak jeung na deui tah. Kujang dengekeun manuk gagak jeung cit uncuing meni balager kitu. Apan eta teh kalamatang nambahan keung. Cekolot mah marupa laki-laki goreng tina eta teh. Da kumaha ari rasaan maneh Banara? Lados pisan mah. Ari manuk-manuk mah meni recet di sarada bueuk jeung cicir silih tempas. Tapi da saparantos biasa di wayah kieu mah tuh mah. Ceuk Banara tetep manehna mah teu nembongkeun ka hariwangna. Malahan masa bisa-bisa hayang ngahibur ka indungna sangkan teu hariwang teuing. Nya kajon atuh aya kitu mah. Tapi da ari rasaan mama keukeuh we asa karareueung eta Ujang. Jeung beungeut abah maneh kok kalebatan wae na kongkolak panon palang siang pinanggih jeung kacilakaan. Kila-kila naon lamun teu kitu mah yeuh. Dari rek banggih ka bunga mah tara kitu tara kieu. Cek Mak Saroh bari ngusap beungeutna. Terus ngagendeng ngucapkeun astagfirullahaladzim. Nya mudah-mudahan we atuh mah teu awon atulah kila-kila teh mending oge doakeun ngalah salamet anguran mah. Cek Banara bari jengjung nangtung. Leos buru ka tengah imah gap kana samping sarung terus diharudungkeun jiga nu tiris. Sanggeus kitu mah koloyong deui kana panto hareup. Maksudna mah harek turun, tapi pok ditanya ku indungna. Hari maneh rek ka mana atuh Banara sak keur bararingung teh. Bade ameng kasih limin mak. Sugan we atuh ya di imahna. Da tadi teh geus janji abdi bade ka ditu. Payahna we ulah tulus atuh Ujang. Baturan heula mah ye piraku rek teh gak kakolotona mah sak keur wari teh. Cek Mak Saroh bari jeung leuteup ka anakna. Ari Jang Banara teu ngajawab kula kagek diuk dina kursi. Ngahuleng jika nu mikir. Antukna mah duanana eueuh nu ngomong deui. Pahulang-hulang we jika nu eueuh diomongin. Beuleut sawatara waktu geblig di luar kadenge aya nu leumpang. Malah terus disusul ku suara anjing anu ngagogog. Atuh gero anu leumpang teh ngagorowok ngusir ka sakadang anjing. Hi. Cek sora anu ngusir anjing anu di luar. Atuh Jang Banara jeung Masaroh mere curinghak. Duanana jung nangtung meh bareng terus naong keluar barang bretetela anu leumpang nyamperkeun kana panto. Tuh geuningan. Abah datang amu. Cek Banara berjeng terus ngalaan tulak. Berai panto muka ari bretetela bener nu datang teh Bah Imung. Atuh meuni gurigah bunga hate Masaroh teh ayeuna mah pok harita. Nah, mereka malinaan teuing liar-liaran teh. Terus ka mana atuh urang teh?
Jeung Masaroh bari nutupkeun di pantok. Sanggeus nabah imung asup. Anu ditanya can nu ngafah ka ngajawab. Jiga namah capeun keneh beureun kaget diuk dina kursi. Sanggeus kawilang tumaninah kakara bah imung ngajawab pananya nu jadi bojona. Hampura mak. Abah teh loba uruseun nu matak rada kamalinaan keun ke ku abah rek didongengkeun. Ayeuna mah mentah heula cai we hana-hanaang euy abah teh hayang nginum. Ti kodo meuni asa garingun. Cek bah imung beri ngusapan beheungna. Atuh mak Saroh teh ngomong di leos muru ka jero imah tadila oge geus datang deui beri jeung mawa cai jeung tekokna. Terus ngawadahan sagelas sarta tuluy ditunda dina beungeut meja hareupeun bah imung. Samemeh ngomong regot bah imung teh nginum heula terus ngahuleng nginget-nginget anu tadi kajadian. Beungeut jeung tangtungannya di kalingking anu pikasina nembongan deui. Malah matana anu bodas buburlakan oge jiga molotot deui ka bah imung. Lila kulila rai bulu punduk bah imung teh ting puring-puringkat. Sabab tepung jeung dini kalingking masarua we tepung jeung malakal maut. Komo da bah imung mah kungsi gelut sagarupa. Salila bah imung ngahulang ku Banara jeung ku Mak Saroh teu diganggu. Kalakating harulang we jiga nu milu bingung. Jajantung Mak Saroh beuki ratu tutunggulan. Sedangkeun jang Banara pipikiranana geus mimiti tagiur sok sieun bapana banggih kacilakaan sakurang-kurangna manggih kareuwas atawa kasieun. Sanggeus sadalila pahulang-hulang pok bah imung harita. Banara abdi bah kumaha beres ngomean kanang hayam teh. Parantos bah da dibantuan ku si Limin teh balihan mapan para abdi pertos janji ka si Limin buruhna bade dipasihkeun ayeuna nanging abah teu aya we mulih ti mana atuh abah teu meuni sonten-sonten teuing. Memang abah teh rada kamalinaan euy lantaran manggih hiji kajadian anu